Ya, wilujeng enjing kasadayana murang kali kelas genep. Selamat siang kepada anak-anak kelas genep. Di mana wae oge hidup ayana, dimanapun kalian berada. Patepang di sarang pengajaran bahasa Sunda, sarang Pak Jojo ya, dina pengajaran genep. Temana kesehatan lingkungan. Nah, ini pengajaran terakhir di kelas 6 untuk semester 2 ya. Bab 6 itu pelajaran terakhir ya untuk di semester 2 ya. Kompetensi dasarnya ada 3.6 dan 4.6. Jadi ada KI 3 dan KI 4-nya. Yang isinya sebenarnya ada di sini ada teks pidato ya. Jadi mengamati teks pidato tentang kesehatan masyarakat untuk pengetahuannya. Yang keduanya itu membacakan teks pidato. Jadi kalau ada teks pidato dibacakan dengan suara nyaring. Ini bisa berupa video ya tugasnya ya. Nanti tugasnya untuk nanti. Nah, kebetulan di sini ada sebuah pidato ya, ulah jajan sembarangan. Yang pidatonya ini judulnya ulah jajan sembarangan ini dibacakan oleh seorang siswi ya, seorang siswi SD ya. Kebetulan menjadi wakil teman-temannya. Bapak mencoba membacakannya ya untuk kalian. Harap didengarkan. Wilujeng enjing kasadayana, puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci, urang tiasa tepang di ieu tempat bari sehat walafiat. Sim kuring wasta Pundami Sundarani wawakil ti SD Cidora. Bade medar perkawis kasehatan patalina sareng katuangan kalebet jajanan. Sakumaha nu kauninga kasehatan teh kalintang peryogina kanggo urang sadayana. Bade midamel naon bae oge upami salira henteu sehat mah moal lancar. Seueur anu karaos sareng sagalana rupina henteu raos. Teu raos barang tuang, teu raos kulem sareng sajabina. Upami palai damang nya tangtos we kedah dilandongan, kedah dicandak ka rumah sakit, puskesmas atanapi di parios ku dokter. Leuheung basa upami panyawatna enteng, ongkos lalandongna oge tangtos enteng. Tapi kumaha upama panyawatna abot, tangtos bae ongkos lalandongna oge awis. Anu mawih henteu lepat upami aya nu nyebatkeun nyegah panyawat teh langkung sae tibatan ngalandongan panyawat. Nyegah panyawat tiasa dikawitan ku hal-hal nu basajan. Upamina bae ngabiasakeun hirup bersih tur berseka sareng ngabiasakeun nuang katuangan anu bersih tur sehat. Seueur jalmi anu katarajang panyawat dilantarankeun ku katuangan, dupi katuangan anu sehat teu ngandung hartos katuangan anu sae katingalna atanapi anu awis pangaosna. Katuangan anu sehat nyaeta katuangan anu bersih, bersih nyimpenna, pang-pangna mah bersih tina campuran zat-zat anu ngabahayakeun kana salira. Para wargi sadayana kanggo murangkali sakola pangaweruh karena katuangan anu bersih teh kalintang perjogina. Utamina kanggo nu resep jajan komo deui upami jajana sambarangan. Ari margina kiwari seueur kacareoskeun jajanan anu ngandung formalin sareng zat pewarna. Katingalna mah sae pikaresepeun, pikabitaeun nanging salaresna mah ngandung bibit panyakit. Formalin teh zat anu biasa dianggo kanggo ngawetkeun mayit, dupi zat pewarna biasana dianggo kanggo ngawarnaan kain. Tangtos wae dua anana oge henteu sehat kanggo awak urang. Matak nimbulkeun rupi-rupi panyawat. Karaosna moal saharita nanging aya proses terang-terang engke wae seueur anu karaos atanapi katarajang panyawat anu abot. Jajan sambarangan teh sami sareng melak bibit panyakit anu mawi sing kuring umaja kasadayana utamina mah karerencangan sami-sami murid sakola hayu urang sami-sami nebihan jajan sambarangan. Upami kedah barang tuang dina waktos istirahat di sakola
langkung sae upami mekel katuangan ti bumi wae. Mekel katuangan kenging ngadamel di bumi eta langkung bersih sareng langkung sehat tibatan jajanan di sisi jalan atanapi ti warung. Anu katinggalina sae sareng pigabitaeun nanging nganungjat anu ngabahayakeun kana salira. Syaratna hiji katuangan anu dibekel ku urang ka sakola teh sanes kenging ngagaleuh di warung di pasar atanapi tinu dagang ngider. Eta mah keneh-keneh atuh. Rupina sakitu bae biantara ti simkuring hapunten upami aya kekecapan anu kirang merenah mugi bae aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Wilujeng enjing. Nah tadi orang parantos ngaragapkeun hiji pidatonya di salah seorang siswi ya tina pidato tadi. Ayeuna urang kana kamus alit atanapi kana kosakata ya. Nah ada namina wasta, wasta itu nama atau nami ya. Perkawis itu perihal. Katuangan makanan ya, hidup bisa buat kalimat dari ini ya. Misalkan wasta abdi namina jarwo. Perkawis misalkan di lingkungan aya musyawarah perkawis pembangunan jalan katuangan. Misalkan di restoran seueur katuangan. Nah, gitu ya buat kalimat ya. Bisa sambil buat kalimat. Biasanya sok aya dina kalimah-kalimah jadi campur baur dina kalimah dina obrolan. Opat kalintang amat tetapi sangat. 5 salira itu tubuh. Kemudian dilandongan diobati. Leheung basa mendingan. Panyawat penyakit. Dikawitan dimulai. Basajan sana. 11 berseka memperhatikan kebersihan. 12 keterangan tertimpa. Nanging namun saharita seketika. Abot berat. Umajak ngajak. Ngagaleuh meuli. Ngider berkeliling. Keneh-keneh sama saja. Itu ya kamus alitnya. Sekarang kita menjawab pertanyaan sesuai isi bacaan yang ada dalam pidato tadi ya. Ada beberapa pertanyaan, kalau tidak salah ada 8 ya. Sahajeng wakil ti mana anu biantara di luhur teh. Jadi ada 2 pertanyaan ini dalam satu pertanyaan. Saha, siapa, dan wakil dari mana. Nomor 2, naon sababna kesehatan penting pikeun urang. Nomor 3, nyegah panyakit leuwih alus tibatan ngubaran. Cik terangkeun naon maksud eta ungkara teh. Maksudnya terangkeun mengenai kalimat itu ya. Bagaimana? Nu kumaha ari kadaharan anu sehat teh? Aya kadaharan anu katempona alus jeung pikabetaeun, tapi henteu sehat. Naon sababna? Naon sababna urang ulah jajan sembarangan? Naon anu disebut formalin jeung zat pewarna teh? Naon sababna bakal kadaharan ti imah leuwih hade tibatan jajan sembarangan? Nah, Bapak pada kesempatan ini membantu kalian untuk menjawab secara lengkap. Nah, contoh-contoh dari Bapak menjawab lengkap. Tolong nanti kalau ada pertanyaan jawaban yang minta lengkap sesuai dengan isi bacaan atau pidato ya, atau isi sebuah cuplikan bacaan, ikuti contoh yang Bapak ya, maksudnya dijawab dengan lengkap. Kebetulan yang ini udah Bapak jawabkan semuanya ya. Jadi kalian tinggal memperhatikan. Jawab pertanyaan isi bacaan. Ini jawabannya ya. Sahajeng wakil ti mana anu biantara teh? Nah, jawabannya harus seperti ini kalau lengkap. Anu biantara di luhur teh nyaeta Dami Sundarani. Wakil ti mana? Wakil ti SD Cidora. Nah, gitu ya. Naon sababna kesehatan penting bikin urang? Nah, kesehatan penting bikin urang ku sabab. Nah, bade midamel naon bae oge, mau bekerja apapun juga, upami salira urang henteu sehat mah moal lancar. Jadi nggak bakal lancar kalau bekerja apapun kalau badan kita tidak sehat. Kemudian nyegah penyakit teh leuwih alus tibatan ngubaran. Cik terangkeun naon maksud eta ungkara teh. Mencegah penyakit lebih susah daripada mengobati. Maksud nyegah penyakit teh leuwih susah
leuwih alus tibatan ngubaran nyaeta lamun geus kastrap panyakit atanapi kasakit hese ngalandonganna sarta seueur keluar artos. Di susah mengobati kalau udah terkena penyakit serta banyak keluar uang. Nu kumaha ari kadaharan nu sehat teh? Ari kadaharan nu sehat teh nyaeta katuangan anu bersih. Bersih nyimpenna pang-pang nama bersih tina campuran jacat anu ngabahayakeun kana salira atanapi kana awak ya. Aya kadaharan anu katempona alus jeung pekabetaeun tapi henteu sehat. Naon sababna? Aya kadaharan anu katempona alus tapi jeung pekabetaeun tapi henteu sehat sabab ngandung bibit penyakit yaitu di dalamnya ada formalin yang buat pengawet mayat dan zat pewarna pakaian. Nomor genep, naon sababna urang ulah jajan sabarangan? Urang ulah jajan sabarangan sabab loba kadaharan anu ngandung formalin jeung zat pewarna. Hampir mirip dengan nomor 5 ya. Naon disebut formalin jeung zat pewarna teh? Formalin teh nyaeta zat anu biasa kanggo ngawetkeun mayit. Zat pewarna zat anu biasa dianggo kanggo ngawarna kain. Nomor 8, naon sababna makal kadaharan ti imah teh leuwih hade tibatan jajan sembarangan? Makal kadaharan ti imah leuwih hade tibatan jajan sembarangan sabab langkung bersih sareng langkung sehat. Seperti eta nya. Nah, eta sudah Bapak jawabkan dari pertanyaan bacaan pidato tadi, teks pidato ya. Ayeuna hidup kalian hidup tinggal tugasnya ngajodohkeun ya. Ngajodohkeun ya ada nepangkeun nomor 1 misalkan nepangkeun perkenalkan titik abdi mida sudarana. Nah, silahkan kalian cocokkan atau menjodohkan yang ada di lajur kanan itu sebenarnya jawabannya ya masukin ke situ. Boleh kalian tulis hanya isinya saja, misalkan nomor 1 jawabannya padu misalkan. Tapi mohon maaf ini sebenarnya udah Bapak acak ya, jadi tidak sesuai, tidak lurus. Misalkan nomor 1 masukin padu tidak, tapi pilih jawabannya di situ ya. Ada padu misalkan. Padu itu bercampur ya, wasta itu nama ya, berseka itu bersih, formalin tadi udah ya, zat pewarna, basajan itu sederhana, mawa itu membawa, katrap itu serang, ada dalam kamus alit ya, ada dalam kosakata. Zat pewarna, zat warna ya. Ngadadak itu mendadak, mamala itu akibat atau musibah atau hal yang terjadi ya. Itu udah Bapak terangkan isi atau arti-artinya, silakan kalian masukkan. Kirimnya hasilnya kirimkan ke Google Classroom yang punya Bapak. Sekian dari Bapak ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan jangan lupa terus semangat belajar ya. Selamat pagi wilujeng enjing. Hatur nuhun.